Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya balawargi ganja-ganja balaria kumaha dararamang sadayana anu teu damangna sing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Haturan baraya kaum dangu tepang dangu deui sareng sim guring ki Sukma alias Mang Maman di Lemacai Kampung Sukatengah. Hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Nunuju calikna sing marana calikna nunuju ngagoler sing marana ngagolerna bari ngadangukeun dongeng sim guring atanapi carios dongeng sim guring. Ibu-ibu anu nuju nyeuseuh gegero ngapel masak segala rupi pacabakan mugia sing janten amal ibadah anu agung. Ka bapa-bapana anu ngauleung balas mikiran pangabutuh sadi dinten mugia urusanana sing dilungsur langsarkeun. Anu dipadamelanana sing lungsur langsar kana padamelanana anu dikonveksian di pabrik di kantoran di mana wae ayana anu nuju di perjalanan sing salamat di perjalanana dugi ka bumina masing-masing atanapi dugi ka tujuanna masing-masing sing aya dina panang tayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baraya kaum dangu Mang Maman teh di dieu bade neuraskeun hanca anu kewari katunda kalayan judul disampakeun batu nisan anu digarang ku Bapak S Sapakah anu digarap deui ku sim guring. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Baraya lamun telepat mahanja sim guring giwari teh adatna lindeuk capati cicing lamun di deukeutan mun ngobrol saperluna lamun arek ditoel osok buru-buru nyingkah ngewaeun ka tukang lacur kawas musuh kabuyutan. Loba anu kaedanan lantaran teu dilayanan tungtungna teu datang deui darumasa meureun cau Ambon di korangan. Tapi kaayaan kitu teh estu ngarugikeun pisan pikeun paotong mah lantaran daganganana jadi teu payu sabab tamu-tamu teh hayangeunana teuteup wae ka Suryani teu daekeun ka anak buahna atuh teu sabaraha lila tamu-tamu jadi sepi jarang nulumantung. Pelesirna teh ukur ngaheularan ka Suryani bae. Baraya kaum dangu paotong kacida harandeugna da tetela akibatna bakal lepet loket kosong boboko katurug-turug alona harita gering ripuh diubaran mah diubaran geus diubar aber tapi beuki payah wae. Suryani kacida sedihna nempo budak balik mepeh teh mata kuatir pisan da puguh budak geus eueuh soraan. Sakedeungeun-kedeungeun gok diciuman di mandian ku Cipanon
dipapangku bari disusuan, tapi kalah elegegan batan ngenyot mah. Atuh beuki nalangsa wae Suryani teh malah leuwih sedih batan waktu nu geus kaliwat bari sasambat di jero hatena. Duh Gusti anu kawasa, nah kunaon atuh pun anak teh kalah repot geuning udurna. Abdi teu kiat Gusti, rajet hate abdi ari kedah ngagugulung pun anak anu sareatna kieu. Nah Gusti abdi make diperjanten gaduh budak ari bakal kieu mah. Abdi teu aral subaha lami ngandung dugi ka ngajurukeunana. Asal pun anak ulah ririwit, ulah aya kuciwana. Tapi Gusti gaduh dosa naon atuh abdi teh saumur-umur ngan bingung salamina ngan sangsara. Baraya budak teh kawas cerik bahamna eueulegegan biwir panona baraseuh tapi eueuh soraan ngan ukur calangap jiga nama hayang nyusu. Suryani watireun pisan nyot disusuan, tapi susu teh teu dikenyot malah kawas nu eungap atuh buru-buru wae dilesotkeun deui. Dae, salang heula atuh budak teh pangku. Keun Suryani sina meuli ubar heula ka toko. Meungpeung can peuting pisan sina dianteur ku barudak. Ceuk Pa Otong ka pamajikanana bari mikeun duit ka Suryani. Sok budak teh ku Suryani dibikeun ka lanceukna. Hari manehna sanggeus narima duit ti Pa Otong, buru-buru indit reka ke toko dianteur ku anak buah Pa Otong. Kakara oge tarapi ka pasar Tegalega, bereset teh loba awewe bureber lalumpatan mani paburisat bari ting jarerit semu aya nu dipikasieun. Si horeng harita teh geus ditingker margi nu wajib keur ngayakeun pembersihan ka tuna susila. Baraya kaum dangu malah awewe nu nganteur Suryani ngabecir lumpat nyingsatkeun samping sieun katangkep meureun tepi ka poho kanu dianteur. Atuh Suryani bingungeun samara pola teu puguh kumaha nyapi petaeun. Sieun kabawakeun batur da puguh manehna oge awewe kumaha mun disaruakeun jeung awewe tuna susila katurug-turug sorangan. Keur hulang-huleung lar teh aya lalaki ngaliwat teu antaparaha deui gabrug ku Suryani dirontok bari omongna. Engkang mugi kersa nulungan ka abdi. Omat abdi angken istriku engkang. Abdi sieun disangka istri bangor. Kumaha upami abdi diangkut kun wajib. Ceuk Suryani bari ceurik leungeunna muntang pageuh pisan tepi ka pakaleng-kaleng saperti salaki jeung pamajikan. Moal aya nu nyangka yen panggih oge karek harita. Baraya kaum dangu eta lalaki ngalirik bari ngejatkeun leungeunna pok ngomong. Nanaonan ieu teh kawas budak? Omat ulah jeung nyekalan sagala rupa. Ari menta tulung mah teu naon-naon. Keun ku engkang ditulungan. Da sanaos nu wajib oge moal newakan awewe teu pupuguh. Ari urangna memang sanes tuna susila mah. Mangga urang liren tuh aya di restoran upami
Keung mah etang-etang ngantosan beresna pembersihan. Baraya Suryani unggek diajak ka restoran teh. Atuh bus wae arasuk kek dariuk. Bari mentah nasi rames 2 porsi, susu 2 gelas, sarta teh pahit 2 gelas deui. Sajeroning nungguan sangu, ok eta lalaki teh nanya, "Sanes engkang teh ngaraos heran, pedah nyai teu pupuguh jol ngagabrug. Kawas anu boga dosa muntangan ka engkang bari teu weleh ceurik, semua aya kasieun." Engkang, abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun. Engkang tiasa nulungan ka abdi, malah tiasa disarangan dugi ka dieu. Kanggo abdi mah mani asa ditumbu umur, margi abdi nuju. Reug Suryani eureun nyaritana, cipanona nyurucud lantaran inget ke anakna anu harita merlukeun ubar. Atuh puguh wae eta lalaki teh panasaraneun, pedah nu ditanya eureun nyaritana, ok deui nanya, "Nah geuning nyai mah teu kebat nyarios teh, kalah nangis geuning. Nah ditimpa katunggaraan nyai teh." Baraya kaum dangu Suryani unggek, bari derek-dek wae dicaritakeun sabalakana, geus hanteu dipinding-pinding. Eta lalaki gogodeg watireun pisan ngadenge nu ngadongeng teh sarta omongna, "Keun wae nyai, katunggaraan sareng kabungahan eta teh bagian urang, yakin pisan urang anu kudu ngalakonanana. Jadi lamun urang keur tunggara omat ulah pondok hareupan, tapi kudu ikhtiar sabisa-bisa. Sabalikna lamun urang keur manggih kabungahan, ulah kajongjonan teuing sing inget kanu tunggara. Wengi ieu urang ngawitan patepang, alhamdulillah engkang tos terang ka nyai. Muga-muga wae kanu kawasa nyai sing lesot tina katunggaraan." Baraya kaum dangu teu lila jongos datang, anggeui baki sok dituna di luhur meja. Nasi rames 2 porsi, itu deui ci susu sarta ci teh 2 gelas deui. "Mangga nyangakeun lumayan, gara cobian raos nasi rames di dieu mah," ceuk lalaki teh bari gap kana sendok jeung garpu. Suryani unggek gap deui kana sendok. Sajeroning dalahar teh ngaberetem wae eueuh nu nyarita, ngantong terang nagar epuh wae nu kadenge teh. Kawas hariwangeun salah rek nyarita teh, pada gede ka era teu wani pok. Tungtungna teh sungut wae di dedetan dahareun teu pikarempih. Baraya kaum dangu teu lila kadaharan geus prang-pring, gelasna geus karosong. Kakara eta lalaki ngagarwan jongos nanyakeun sabarahaeun. Ari jongos song ngasongkeun rekening, sarta ku eta lalaki dibayar. Bari pok ngomong ka Suryani, "Mangga tuh bilih bade mulih mah, upami teu kaabotan ku engkang bade dijajabkeun. Etang-etang keur batur tambah keung di jalan." Nuhun engkang, upami ridho manganteur ka abdi sareng teu lingsem sasarengan sareng urang kampung, sajabina tihina teh osok seueur kalepatan. Baraya tidinya terus keluar neangan toko obat nu masih buka, tapi harita enggeus turu tarutup. Atuh teu tulus meuli ubar keur budak teh, celak wae kana beca ngajugjug gahegar manah.
Baraya kaum dangu barang tepi ju tarurun terus lalempang Suryani ti heula ari lalaki tea nuturkeun panderi. Suryani sejen rasa kawas aya kila-kila bakal manggih katugenahan. Atuh lempangna mani ngadudud kajauhan imahna geus katempo caang ngemprai da nyeungeut patromak sagala di luar teh tara-tara ti sasari malah sidik korsi oge dikaluarkeun sarta loba jelema. Pugu wae ninggali kaayaan kitu teh Suryani sejen rarasan atuh lempangna beuki gancang sirikna teu lumpat da samping oge disingsatkeun supaya gancang tepi meureun. Baraya kaum dangu ari datang kabeh jelema anu aya di luar nareuteup ka manehna kawas nu nganaha-naha karek datang. Atuh pugu wae hate Suryani asarangsak jeung pinuh ku piceurikeun da ngarti manehna oge yen bakal manggih katunggaraan. Barang bus ka imah nyampal anakna geus dirurup nyangirah ngaler. Suryani beungeutna pias leungeunna ngaderegdeg bari mukakeun samping nu dipake rurub. Breh anakna kawas imut ngagalenyu jiga sareti bra gauk manehna ceurik ngabangingik bari ngagulang gaper anakna nu geus henteu walakaya sasambat melas-melis kawas pondok hareupan. Dedeh teuing anak king anu kasep anak emak nah betan teu nungguan emak keur neangan ubar semut teu sabar pisan ka emak geus luas ngantun ninggalan katunggaraan. Matak nyeri kana ati meureun Asep teh tegenah ku bapa henteu dirorok emak bieu henteu aya sanes emak henteu nyaah. Puguh emak ge kapahung cilaka di Tegalega. Kamana neangan ganti kasaha kudu ngadakwa emak asa dibobodo asa dipalingkuh helang abong kanu sangsara. Hujang teh teu meunang hirup emang henteu meunang nyaah. Na oel teuing Gusti pun anak make dicandak papan masih kene orong can terangeun alam dunya asa beut kaniaya teu karunya kanu ngandung 8 bulan lilana. Baraya kaum dangu nyititi ceurik ngadenge sasambat adina teh kitu deui paotong maningali imba watireun pisan bari pok ngomong dumareda. Yeuh Suryani sing eling nyai sing karunya kanu maot ulah diceungjeurikan eta teh matak berat kanu maot engkena di alam kubur. Angguran doakeun sing caang padang urangna sing sadrah sing pasrah da dipundut kuno bogana. Suryani dipapatahan teh kalah beuki tarik ceurikna bari ngarangkul kalanceukna sarta pok ngomong pegat-pegat. Cek abdi ka dieu teh hayang ngamemenan budak tapi kalah ninggalkeun geuning. Geus nyai
tong jadi pikiran da engke oge moal burung panggih deui jeung urang teh. Ari geus saalama anggur jung ringkukeun di kamar ngarah molongpong ka urang jeung kanu maotna. Ceuk Nyi Titi bari nyegelan tak-tak adina. Raya kaum dangu Suryani cengkat jung indit asup ka kamarna. Tapi ceurikna mah teu repeh, kalah inghak-inghakan wae. Komo lamun kasuat mah mani ngagukuk ceurikna teh matak ngahelas nu ngadengekeun. Saenggeus ditinggalkeun maot ku budak, paromanan Suryani jadi alum nguyung. Eueuh pisan kabereganana. Saban poe gawena ngalamun wae, kawas jauh paninengan ngajelengut kawas nu nyeri. Pedah teu nungkulan waktu budakna maot. Komo lamun ti peuting ok ngadenge sorana anu tarahlil. Kacipta budak teh hawar-hawar ti kajauhan, gear cerik hayang nyusu. Eueuh nu mirosea da puguh jauh jeung indung. Bubuhan misah alamna atuh beureubeui wae Suryani ngaluarkeun si panon. Baraya kaum dangu harita paotong keur badami jeung pamajikanana lantaran kacida manehna susaheunana sabab ngareret ka Suryani kawas ngalang layung. Ariras kana kabeuberat boga hutang urut ngarasanan budak, jangjina rek mayar poe harita tapi duitna henteu boga. Katurug-turug isukna hajat 7 dintena mangka teu boga naon-naon, puguh wae hatena samagaha. Ari Suryani nampo dulur jadi susah teh, curucut bae cipanona ngalembere bari omongna dumareda. Kang Otong, hampura Kang, abdi tos ngareksak rumah tangga Akang. Disaprak abdi aya di dieu, Akang teu aya kamajuan. Katurug-turug ngurus abdi sagala rupina. Kumargi eta enjing mah abdi teh bade wangsul bae ka Cianjur. Sugan ari teu aya abdi mah Akang aya kamajengan deui. Baraya ngadenge omongan Suryani kitu, paotong maningaranjuk sarta pok ngajawab. Homad Nyai ulah boga rasa kitu. Jelema mah biasana lamun teu senang sok susah. Ayeuna urang keur kieu atuh wayahna bae sugan moal salilana. Sumuhun Kang, tapi abdi teu tega Akang jadi gede hutang lantaran abdi. Usaha Akang mundur lantaran abdi deui. Emutan abdi keun wae susah oge ari abdi sorangan mah. Sal ulah mamawa Akang. Ulahnya keun soal hutang mah uruseun Akang, ngan kahayang Akang mah Nyai teh sing gumbira cara biasa. Ceuk paotong semunyaeun pisan. Baraya kaum dangu sajeroning ngalobrol di luar aya nu pupuntenan. Ari breh teh pajamhur, awakna badegul, Budi paamprotan, semu adigung ieu aing lagana jelema beunghar, henteu lungguh timpu, pasemona somea, suraseuri bari asup ka jero gek diuk. Gelenyu ngajak imut ka Suryani bari pok ngomong. Kumaha wartosna Nyai? Katinggalna ku Akang mah kawas teu damang. Eta soca mani celong. Tung diemut-emut wae atuh nu tos pupus mah. Anggur pek bangbrakeun amengan ka kota. Keun ku Akang dianteur-anteur, itung-itung ubara Nyai upama Nyai suka mah.
Malah geus lila akang sumpah dina hate, lamun Nyai Sadrah mah rek dijieun pi batureun hirup. Akang sanggup nyukup tina sagala hal, boh keperluan sapopoe atawana perhiasan. Ku akang rek dicumponan, asal Nyai gumbira jeung ridho hate dipijodo ku akang. Baraya kacida Suryani ambekeunana ngadenge pajamhur teh. Harita cengkat pok ngejawab basana kasar. Bapak teh lalaki naon piraku hari linglung mah teu pupuguh ngajak kawin. Kuring mah cua ngadengena oge. Komo jeung daek dikawin mah tepung oge kuring ambung. Sebel pisan nempona oge sababapa paling cunihin. Pamolah teu uyuhan. Keur kuring mah baroroah kawin. Bener ari hate mah rajet. Tapi rajet mikiran budak lain rajet mikiran jodoh. Hanjakal teh bapa lalaki. Lamun seug awewe mah kumaha rasana jadi indung boga aneh karek hiji. Terus paeh piraku teu nalangsa. Baraya kaum dangu pajamhur ngadenge Suryani teh timbul amarahna. Asana ditampik pisan, pok wae ngajawab bari mundelik. Uluh-uluh, buat kalah nyanggereng, lain dirau dirontok abong awewe bodoh. Teu boga rasa rumasa kanu geus haat nulungkeun ngarasanan budak. Mere nginjem 7.000. Eta teh lain duit saeutik, ceuk pajamhur bari mali ka Pa Otong sarta neruskeun omongna. Kadeukeun bapa duit kuring, sok pulangkeun ayeuna lantaran geus waktuna janji bapa kudu naur. Sabab eta duit golang, kuring kudu maju. Lamun bapa henteu boga naon salahna adi bapa sina ngajual diri. Tuh loba Tionghoa. Atuh baraya sadayana beungeut Pa Otong beureum kawas besi meunang meuleum. Awakna ngaleper huntuna ke karot. Pok ngajawab teu didingding kelir, jeplak pahang teu dihidang. Aeh, beut kawas budak lembut. Asana teh teu culanggung, sanajan kuring henteu bisa mayar. Cadu mangkuk kuring teh ari kudu ngaruksak nu jadi adi mah. Kajeun teu bika gelut. Ayeuna mah jung anjeun gara balik. Kuring henteu bisa mayar. Rek kumaha peta anjeun? Hayu kuring ngalayanan. Hayang ngajajal Pa Otong pek coba-coba. Rek merkarakeun jung. Kula teu miris saeutik oge. Sanajan teu pika dibui. Kaula suka ati ngabelaan dulur. Ti ayeuna awas anjeun ulah deui-deui ngungha ka adik kula. Keur kitu ngadenge aya sora anu pupuntenan. Ku Pa Otong terus ditempo puguh wae rada ngagebeg. Lantaran asa geus panggih terus bae dicalikeun. Baraya kaum dangu, komo Suryani mah maningaranjuk baranggok teh. Sabab manehna teu bohon deui. Eta lalaki teh nunulungan bahasa di Tegalega teh ya. Hari geus diuk pok tatamu teh nyarita. Saya tos naah abdi. Tos lami aya di luar teh namung teu wantun lebet. Margi ka kuping kawas aya paceng kadan. Bilih kumaha onam. Hari pamagsadan mah teu aya sanes mung bade nyumponan janji. Nutos diucapkeun ku abdi ka Nyi Suryani. Yen abdi saja nulungan anjeuna. Malah bieu ka kuping pisan ku abdi aya tamu nagih hutang. Dugi ka pacental-cental. Untung wae teu dugi ka gelut oge. Upami garelu teh matak izin. Tah, Pa Otong ieu artos geura tampi.
Hatur lumayan wae kanggo mayar hutang mah. Ceuk tamu teh bari mikeun duit 7.000 ka Pak Otong. Ku Pak Otong ditampanan mani ngadeg-deg nampanana oge bakat ku atoh meureun kaciri olohok semu heran. Pedah ditulungan kuno anyar pinanggi bari ngomong di jero hatena. Bager pisan ieu lalaki teh. Cacak kancan wawuh geus ngabelaan mangmayarkeun hutang. Komo lamun geus ngahiji aya keur pamuntangan. Baraya kaum dangu kulantaran Pak Otong teu ngawaro. Atupok deui eta tamu teh nyarita. Ulah hariwang Kang. Ieu mah masihan sanes nambutkeun. Etang-etang nyumbang wae ka budak nu maot. Sareng ulah ditawur deui. Mangga wae sing bebas. Ulah asa katalian. Margi keur abdi mah teu aya pangarahanana. Malah abdi permios mengalami margi aya deui rencanana. Ceuk tamu teh bari jung nangtung sarta neuteup ka Suryani. Nu diteuteup teu puguh rasa. Hatena mani ratug, lir ibarat kasarot ku semperni, nyedot terus ka bawa, leuleus taya tangan pangawasa, hate ngagolak karasana, atuh geutihna naek ka luhur, kaciri beungeutna beureum, tepi ka ngeluk tungkul meureun teu kuateun. Nyai, mugi engkang diwidian bade wangsul sanes engkang henteu sono. Kumaha atuh da aya keneh bujeungeun. Namung masih keneh aya ari waktos kanggo tepang mah. Enjing engkang bade nonton sandiwara di Tegalega. Upami kaleresan Nyai aya waktos sareng diwidian ku tuang neraka. Ku engkang diantosan di sandiwara kinten-kinten tabuh 7. Ceuk tamu teh bari nelek-nelek Suryani nu tungkul teu cengkat-cengkat. Baraya kaum dangu Suryani balem wae teu daek ngajawab. Kawas eungap rek ngajawab teh batan ngalahir mah kalah curucud wae cipanona. Ari hatena mah daek diajak lalajo teh moal baha cenah ka eta pameget mah. Sabab geus katarima loba pisan nulungna. Teu lila eta lalaki ngajak sasalaman leos wae indit. Saenggeus tamu jauh, Pak Otong cengkat pok ngejawab ka Pajamhur bari nunjuk. Tah Jamhur, kula mulangkeun duit 7.000. Kop tarima, utang kula geus punahnya. Yung geura balik, da geus dibayar ayeuna mah. Eta duit ku Pajamhur ditarima. Leos indit teu permisi. Hatena ngadedeng hel, ambek ka Pak Otong. Nafsuna ngagugudug deui. Nyeri taya bapadana pedah ku Suryani ditampi. Malah harita timbul kagorenganana sarta ngomong di jero hatena. Hati-hati sia, aing rek males ka nyeri, isukan rek dipegat. Baraya kaum dangu, Ari Suryani saenggeus Pajamhur ngaleos, pok nanya ka Pak Otong. Kang, pameget anu nulungan bieu teh kapungkur kantos ngajajabkeun ka abdi. Nanging abdi teu terang jenenganana sareng duka di mana bumina. Abdi mah matak nineng ku beung bageurna. Sareng katawis eta jalmi teh dermawan. Basa ngajajabkeun ka dieu ku abdi henteu ditolih. Margi hilap da abdina kabengbat ku budak maut. Malah mulih oge abdi teu terang.
De emut-emut mah Kang lepat abdi teh nu asih dipulang sengit. Ai, asa dibejaan. Gua akang oge poho basa anjeunna mulih teh nitipkeun surat ka akang keur ka Nyai cenah. Ku akang disalapkeun dina lomari rajung jokot, ceuk Pak Otong. Suryani buru-buru cengkat nyokot eta surat. Hari geus kapanggih terus dibuka hareupeun lanceukna. Hari breh teh eusina duit 5.000 jeung surat saceuwir. Baraya kaum dangu sararea olohok nempu duit teh keur mah susah keur hajat tujuhna. Ari ayeuna boga duit asa panimu uguh bae barungaheun pisan da cukup atuh keur kaparluan tujuhna mah. Eta duit ku Suryani sok dibikeun ka lanceukna. Hari manehna mah leos bae indit ka kamarna ngaringkeup maneh. Terus surat dibaca di jero hatena. Sareng hormat, Nyi, nuju engkang wangsul teu tiasa amitan heula ka Nyai. Margi katinggalna Nyai teh tunggara pisan. Jumeritna Nyai nangis sarta sasambat kanu kawasa. Teu wudu ka kupingna ku engkang mah asa nyasak hate. Karaosna ku engkang teh asa tungkep bumi alam. Pakating engkang kagagas ngariring sedih ka Nyai. Ngiringna langsa sapeda putra Nyai pupus. Komo nalika Nyai melas melis mah nyambat-nyambat bade milari budak. Nganaha-naha Gusti Allah pedah Nyai ngakandung 8 sasi. Ari ayeuna maot dipundut kenu gaduhna kawas teu percaya pisan. Kalintang engkang sedihna margi tos diwartosan ku Nyai basa di restoran tea. Yen Nyai teh istri nu geulis anu salamina dipukpruk ku kabingung ngarandapan kasangsaraan wae. Mugi Nyai ulah bendu ngalih engkang teh sanes ngahina kanggo keperluan ngarasanan mayit. Ieu engkang nyumbang artos 5.000 mugi-mugi ditampi. Sakitu pihatur engkang, hormat engkang, Aliana. Baraya kaum dangu barang tamat macana surat eueup Suryani peureum. Suratna diantelkeun kana harigu. Bari tanggah pok ngomong di jero hatena, Engkang, nah engkang teh mana nyaah-nyaah teuing ka abdi. Nanaonana atuh nu dipandang ku engkang abdi teh. Mandang awon rupina, miskina, atanapi urang kampungna. Bray panona beunta terus surat teh dibaca deui. Nyeh imut golepa kana guguling. Leungeunna ngopepang nyoo tungtung guguling. Bareh Aliana teh kacipta basa keur di restoran waktu neuteub ka manehna. Ras deui inget ka waktu nganteurkeun dina beca kungsi paantel badan. Hari inget balikna teu panggih heula beug karasana handeueul. Terus surat teh dibulak-balik. Ceuk rentes hatena. Tetela ieu surat teh eueuh pangarahanana, tapi naha barang bere teh mani blok-blokan. Kitu, ya Allah nu kawasa, na anjeunna teh mani rendah-rendah teuing budina teh. Ngarah naon anjeunna masihan artos 2 kali, sedeng tepang nembe sakali. Tang tu aya maksudna. Baraya kaum dangu beuki lila batin Suryani beuki katarik bae. Asalna mah biasa bae ngan ukur ke dicipta-cipta. Akhirna jadi kasedot. Hatena geus mimiti karacun. Bindeng mikiran naon nu baris kalakon naha Aliana teh
Aya maksud gadua leutik ka manehna teh atawa ngan ukurnya upama ngan ukurnya piraku make ngajak lalajo sagala rupa kencenah isukan rek ditepungan. Aduh baraya sadayana waktosna barantos teu nyekapan cag urang tunda di hanjuang siang sareng wengi enjing urang teraskeun deui hanca salajengna. Urang bacakeun komentar ti baraya anu parantos ngintunkeun dina kolom komentar. Aya ti Ibu Atanapi eteh Nabila Syakila. Teraskeun dongengna Kang Maman nu enggalna siapa tur nuhun ieu parantos aya. Terus deui aya ti Ibu Atanapi eteh Sri Nuryani Kuningan selalu hadir. Siap atur nuhun parantos hadirna dina channel Mang Maman. Tos Satyana oge atur nuhun. Terus deui aya ti Ibu Atanapi eteh Rara Wening. Mantap Kang Maman dongengna siap atur nuhun parantos ngadangukeunana. Terus deui aya Ibu Atanapi eteh Bunda Leni Subang hadir siap atur nuhun Ibu Bunda Leni parantos hadirna ti Subang. Terus deui aya ti Ibu Atanapi eteh Kaila Kang Maman ngiring manco mangga. Lanjut terus ka dongengna nya supados tiasa masihan hiburana kasadayana nya muhun. Mugi atuh kahibur ku dongeng sim kuring. Ku dongeng Mang Maman. Terus deui aya ti Ibu Atanapi eteh Iis Yuliani hadir manco siap atur nuhun parantos hadir mancona. Terus deui aya ti Ibu Atanapi eteh Sumirenai. Saya dongengna Kang Maman. Carita dongengna nubuhun Kang Maman siap. Insyaallah ke midangkeun dongeng anu buhun-buhun. Terus deui aya ti Ibu Atanapi eteh Najwa ngiring manco mangga Kang Maman. Abdi ti Sukamandi Subang hadir siap atur nuhun ti Sukamandi Subangna parantos hadir dina channel Mang Maman. Mung sakitu wae ti sim abdi ti sim Mang Maman ti Mang Maman deh. Mang Maman wangsul sejamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.